Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios siluman monyet. Sok ah. Min tumben ilai geus ka dieu euy. Ceuk si Apeng, kituna teh bari nepak tak-tak si Umin, nu keur diuk dina tepas tajug. Nya atuh kudu pangheulana bae gede ganjaranna euy. Temal si Umin. Tapi kunaon geuning moal kah cicing di luar, lain geura asup ka jero. Ah santai we, dakang ge can aya. Si lain sulu can. Enggeus atuh uing mah tadi pangheulana. Alus atuh, dewek mah encan euy. Kudu lah. Leos atuh si Apeng teh muru pancuran. Kitu deui si Acun, sarua can hudu. Harita oge nginclik nuturkeun si Apeng ka pancuran. Samot kitu, rentang-rentang palebah jalan gigireun imah Ceutai, katenyo aya nu leumpang, muru ka tajug. Si horeng eta nu leumpang teh nyaeta nu sok jadi imam, nu teu aya lian nyaeta Akang Muhyiddin. Atuh jalma-jalma nenyo imam geus datang, gancang ngarasup harita ge. Kitu deui si Umin sarua. Omat yang. Ceuk Aki Oib, nitah komat. Naon kitu anu nyanak tomat di dieu mah? Ceuk hiji budak, nemalan ka si Aki. Komat jalu. Lain tomat. Celengkeung atuh harita hiji kolot nu kumisna baplang, godegna rabok, kadenge komat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Si Apeng jeung si Acun nu karek kudu ngadenge geus komat, guat atuh wuduna setengah rusuh. Geus beres wudu mah tuluy asup ka jero tajug. Harita teh pangtukangna. Mangga kasadayana, rapihkeun heula jajarana. Ceuk Akang Muhyiddin, nitah ngarapihkeun jajaran salat. Atuh sanggeus kitu mah harita dekul atuh sarerea sarolat, dipingpin ku Imam Muhyiddin. Dugi karengsena. Gancangna carita, sanggeus rengse sarolat, atuh barudak mah tuluy ngaraji, sedengkeun kolotna lolobana kaluar. Caricing di tepas tajug, bari ngarobrol. Eta ge aya sababaraha urang nu teu kaluar, bari ngabaturan budakna meureun. Muni reang. Harita teh barudak nu ngaraji di jero tajug. Lain siga pihujanan nya, teu temang betang-betang acan. Ceuk Mang Bisri, mimitian nyarita. Nya sugan we atuh turun. Paculun lega keneh Ari turun hujan mah geunah meureun. Temal hiji kolot, nu teu aya lian nyaeta Mang Umir. Dikeureuh ku sorangan Mang Umir macul teh. Henteu jeung si Darmo digawe mah. Oh, si Darmo teh gawe di Mang Umir. Oh, karek sapoe gawe mah. Bororek diajak gawe tadi nama kukula di Pauje. Wah, udah malila paling gedopen deui. Kan betulnya gak suka. Paling si Kasim meureun diajak kukula. Dari si Darmo digawe di Mang Umir. Tuh bener mending si Kasim. Si Kasim mah loba cinukulna di imahna ge.
Cik Jang, aya nu mau bako tuh. Cek Aki Oib nanyakeun bako. Meureun bahamna karasa rada hasem, teu bari ngebul mah. Ya Ki ya, aya nu abdi ya. Cek Mang Emput bari ngasongkeun bako. Lain sih lainnya tadi kumaha Put. So kayuna atuh caritakeun deui mumpung loba batur. Cek Aki Oib tuluy nampaan bako. Mang Bisri jeung Mang Umir marlong. Kitu deui Mang Umon sarua neuteup. Aya naon emang Put? Aya naon Put? Nya tadi keur sore keur genah-genah we nguseup. Menang loba lumayan lah oke, bentur hungkul. Keur genah-genah si cadol teh. Ngadengi sorane. Tapi kamari diga tuh pun oke. Si cadah teh. Pas nanya ka pelebah sedong gawir. Petasan pelebah awi haur geuning. Aya nu keur cinukul bari nyengir pikasieun huntuna si hungan. Rupana goreng patut. Mata gila nu nenyo. Mirip-mirip monyet dina rupana mah. Awakna jangkung badag sigana. Buluan hidung di. Tadi kayak deui kula langsung ngacir. Udah pugusieun kula ge nanyori riwa mah. Kitu tah Kang. Cek Mang Emput nungtungan nyarita. Asli na teteh Put. Asli Kang, piraku heureui. Atuh geus mulai teu aman yuh ke kampung urang. Geus aya riwa kitu mah. Bisa wae engke naik ka lumur. Ngadon nyieun perkara nu teu hade. Bisa jadi. Nya kudu caringcing peueuh kancing saringset peueuh iket we ayeuna mah. Kompakeun deui ronda. Cek Mang Bisri. Sabot keur ngarobrol bari arudud bako. Harita aya nu kaluar ti tajug. Nyaeta si Umin. Ka mana Jang? Ye piwarang nakol bedug saur Akang. Geus isa gitu. Atos Mang. Nya sok atuh geura takol. Leos atuh eta si Umin. Muru kana bedug. Tuluy ditakol. Dug. Sora bedug kadenge meuni agem. Nyaliara ka jero lemur. Sanggeus bedug rengse ditakol. Tuluy harita kadenge aya nu adzan. Sanajan teu make pangeras suara, ari ku suasana sunyi mah kadengena asa tarik we. Eta budak nu adzan teh. Atuh kolot nu dilaluar harita arah asup rek ngalaksanakeun salat Isya. Sora jangkrik patemalan jeung baturna. Sakapeung kadenge sora buuk. Hawa peuting geus karasa mulai tiris nyulusup kana sela-sela bilik. Di langit meuni poek mongkleng. Mega hideung meuni ngakulung. Kitu kaayaan harita di lemur Cineger.